Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di palawargi sadayana dina acara nu parantos maneh nyata dongeng Sunda anu digarap ku Bahanom Kartawijaya. Oke, dina dangat ayeuna Bahanom baris nyanak carios atanapi judul Bucat Ti Heula. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos palawargi kumaha aya jejer carios sok kapararayun sakabehna. Kacaritakeun harita kira-kira wanci sariak layung malum di pakampungan hibarna layung beureum matak endah matak betah tumanina. Si Udung jeung si Usman manehna keur uprek ngobrol di saung sawah anu sakumaha biasana pagaweanana ngan ukur ka saung sawah ka kebon jeung ka sawah. Sapopoena si Usman jeung si Udung ngan ukur ngagugulung karung jeung arit ngalaan jukut keur marab domba anu maranehna sewang-sewangan. Harita pok si Usman kadenge nyarita ka si Udung. Dong, namun si teh gogorohan wae. Lain euy, urang geus sababaraha poe yeuh awak teh asa pararanas tiris wae duh. Tegarana ieu teh awak teh ah. Leuheung panas tiris mah sia teh, kumplit. Panas aya, tiris aya. Ya bae lamun panas hungkul, ripuh atawa tiris hungkul. Si teh ngahodhod berenang. Ah, maneh mah kalah ngaledek. Lain aya kadua mah duh. Man kitu bawa atuh jeung ubar bisi kumaha onam kitu sia teh kalah ngaledek. Ah. Ah, nah kos polon. Meureun si teh kunaon? Paingan atuh katingalina sungar sengir wae. Teu tadi. Oh, teuing ieu teh. Ah. Teu pararuguh urang mah. Buru-buru atuh nyin ubar tuh ka Aki Dahron. Sia teh ka dokter meureunnan. Minta cai supaya dijampean maneh mun meh jag-jag waringgas. Teu aing ge loba cai mah na minta ka batur sia teh. Aduh sia mah bodoh. Kumaha sia we lah. Nu penting mah cager we. Oh. Jeung ieu teh da geus burit urang balik ah. Anu urang kumaha mawana itu karung. Oh biasa we dipanggul mun rek digorolongkeun sia teh. Lain maksud teh pan aing awak teh keur tegarana. Mun atuh maneh teh boga niat kumaneh pangmawakeun. Sia kumaha pan aing ge itu mawa karung pinu. Dopre ku aing kudu dempetkeun. Oh, atuh kumaha we saakal-akal da urang teh keur tegarana. Ah, sia mah adu reksakeun sia mah. We kok aing urang tanggung. Ditanggung kumaha sia teh? Urang tanggung jeung neangan awina jung. Mane ngalawi tuh ka itu ka kebon. Ah, mane mah pan aing teh tegarana titah ngalawi ah. Kan bae ah aing maksakeun rek dipanggul. Cek si Usman jeung si Udung kudu catur harita bari giriwing wae si Udung manggul karung nu dieu si jukut. Si Usman oge sarua bari jeung manehna rumangieung jojolong-jongan manggul karung. Gancangna carita si Usman jeung si Udung geus narepi ka lembur. Geus narepi ka imah sewang-sewangan. Tuluy wae jukutna di tuna di kanang domba bari maranehna ararinit mararani. Repeuting si Usman guling gasahan manehna teu tibra sarena puguh ngararasakeun awak anu teu gararana. asa sing sariak, asa pararanas, asa tararis.
oge karasa kana sirah rada rieut. Si Usman korejat hudang tuluy nginum tuluy ngagoledag deui kitu jeung kitu sapeuting istuning kurang sare si Usman geus janari geus subuh geus karasa tunuh pisan kakara manehna bisa sare. Cag tuna lampah si Usman dina waktu harita kacaritakeun si Udung anu manehna mah jag-jag waringkas alhamdulillah ngan pedah geus aya 2 poe 3 poena si Udung teu panggih jeung si Usman manehna asa leungiteun teu bareng sakedeung oge. Si Udung luntang lantung maksud erek kasih Usman rek nempo sahabatna erek nempo babaturanana nyata si Usman kumaha kabar. Si Udung di jalan nyimpang ka warung manehna ngahaja meuli dahareun jang si Usman. Karunya si Usman buah katutuluyan lambakukna teh hareeng. Aduh meuli naonnya ieu jang anu bisi gering yeuh kudu dibari barang dahar nu gering mah ngarah teres cager. Ieu we beli dorok-dok aing dorok-dok ke kerupuk kulit si Usman mah sok bekieun kana kerupuk kulit teh jeung Sukro itu gerentes hate si Udung beri ka warung meuli dorok-dok jeung Sukro. Teka catur di jalanna si Udung geus nepi ka imah si Usman uruk salam bari tuluy ka jero nempo si Usman anu keur ngagoler sare. Man aduh maneh teh katutuluyan gering maneh man euy. Aduh aing buah-buah maneh euy mal katulungan gitu cek si Udung bari ngaguyah-guyah si Usman anu keur sare. Brai si Usman bentak nempo si Udung aya hareupeunana rada ngagabag manehna oge. Aduh maneh mah Udung urang teh kakarek oge reup sia teh urang geus sababaraha peuting teu bisa sare ieu teh awak teh pararanas rarieut. Aduh maneh teh katutuluyan maneh boborah katutuluyan aing teu bisa ka mana-mana sare geus sababaraha poe oge teu tutuluyan ka mana atuh sia teh. Lain katutuluyan init maksud aing teh sia teh gering. Iut abakan kok aneh iut tuh cek si Usman rada ngamanja nyokot leungeuna si Udung bari di tuna dina tarangna. Mereka leuh make jeung uat ieu si teh kos bolon. Aduh geuningan ieu geuning hanut. Man maneh teh maneh hanut kieu. Hararanut heukeun bae hararanut mah daripada tanari isma teh. Sababna anu ti isma maot. Sia mah. Eta mah wana-wana keresek. Da sia mah ikeun hakanan geura sidik wae. Aing teh mawa ka pangaresep maneh, pangabeuki. Naon euy? Cika nempo. Cek si Usman bari cengkat tuluy nempo keresek anu dijingjing ku si Udung. Tuluy we ku si Udung dikaluarkeun tina keresek nyata dorok-dok jeung Sukro. Ieu dorok-dok ieu. Aing mah inget ka maneh mah geuningan aya ka warung teh ngagumes kana dorok-dok. Ileg geuningan. Teh jeung Sukro. Aduh. Meni anu teu aneh sia mah barang gubug teh. Mana cing dorok-dok teh duh hayang dorok-dok we kieu. Cek si Usman bari manehna muka plastik nyata dorok-dok. Karakas ngadaharan dorok-dok. Ilag beureun ieu kesat garingeun ti korona.
Si Usman ileg-ilegan bureal pun celik. Bari kasih udung tutunyuk titah nyokot cai. Aduh, si teh mani siga entok ngelebok tutut gitu mani ileg-ilegan ha. Mana caina? Tuh belah itu si teh guru. Cek si Usman. Si udung guragiru nyokot cai tulu dibikeun ka si Usman. Harita ke gunem catur kitu. Jol kurunyung aya anu unyuk salam ka ketrok kana panto sara awewe. Teuing saha teuing urang mana da abdi oge can apa can dibaca kabeh ya teh dongeng teh. Pokona mah urang dengekeun wae nya. Punten. Punten, sampurasun. Man, naon? Eta aya anu pupuntenan sia di luar. Atuh mangakeun we sia teh. Siga ka dieu awewe ieu teh awewe. Saha teh? Boga kabogoh aing, ramah kabogoh aing. Sia teh boga kabogoh. Boga aing mah boga kabogoh cureuleuh sia teh. Ngan teu dibeja-beja we ka maneh we sok direbut. Nya sia teh. Sok cara ka jero ka dieu. Mangga, Neng, sok kalabat. Itu cek si udung. Bari manehna mukakeun panto imah. Ai kurunyung teh awewe meuni geulis. Awakna jangkung leutik. Eta awewe melohok ningali si udung. Bari pok nanya ka si udung. Punten, ya teh sareng saha? Abdi udung. Abdi teh sohibna si Usman. Rencangan si Usman. Oh, rencangan Usman. Aya si anak ka mana? Si ama tuh itu ngagoler tuh. Nuju teu damang, Neng. Hawatos duh. Paur geura tinggal ka ditu. Ari Neng saha ieu? Oh, abdi teh yeuna kabogoh Usman. Syukur atuh. Halah, gede milik maneh euman euy. Kitu cek si udung. Bari nuduhkeun eta awewe ka jero kamar eta ka si Usman. Gancangna carita eta awewe nya teh kabogoh si Usman asup wae ka kamar. Bari langsung manehna mencetan si Usman bangun anu dedeh pisan. Si Usman ngadadak manehna rada berag. Ari si udung melohok weh ngajajanteng di lawang panto. Eta sok dadinya. Man, urang mah daguan diri we di imahnya. Di tengah imah. Oh, atuh daguan di tengah imah untung ningali urang era urang bisi erek bobogohan. Sia mah ongkoh gering, ongkoh yang bobogohan. Dasar si dobol. Kitu cek si udung bari manehna ngaleos ka tengah imah. Harita kabogoh si Usman gek wae diuk gigireun si Usman anu keur ngagoler. Bari pok nanya ka si Usman. Ari teh nyeri naon? Gering naon ate tos ka dokter eta acan? Alah, nyata ate teh paranas tiris, Neng. Ate meuni cing hareab kieu. Ate meuni hayang dipeluk. Gitu. Cek si Usman. Bani manja nakeranan. Ari si udung ada dengekeun di tengah imah meuni jubang jebeng. Manekeun si Usman anu asa kapuji. Mah ieu teh meuni nyeri, ieu teh eta dina ieu, eta dina tuur, aduh nyanyautan. Oh, teh nyeri tuur. Nah, atuh kos aki-aki teh nyeri tuur lain kos aki-aki mah nya da ai penyakit mah barenan Neng teh nya kieu we. Kitu cek
si Usman bari pupuringisan. Cobi atuh buka. Buka naonna? Buka acingna, orang tinggal eta naon anu nyeri. Si Udung ngadenge buka-buka kitu meni beuki rancung ceulina. Bari dina pikiran anak gagerentos. Halah, da naonan si Usman dobol teh bagi jeung teh dibuka ku awewena aduh. Halah aing aing noong aing aduh. Buah-buah aing si Sudung tah si Susman teh bebita aing dobol teh tah. Kitu ceuk si Udung. Bari dengdek wae ngadengekeun cing hararewosna antara si Usman jeung kabogohna. Nya buka aa buka. Orang tinggal ku abdi. Ya isin isin tong dibuka. Nah make isin sok wios. Sok ku abdi di usapan. Nya atuh sok buka ku neng atuh pang bedolkeun eta acingna bedol. Gitu cing harewosna antara si Usman jeung awewena. Si Udung beuki cenghar culina, manehna beuki dengdek wae ngadengekeun si Usman anu keur cing harewos kadenge buka calana. Tah kitu teras parosot geura teras tah sok lalaunan neng lalaunan nya sok Allah gedengan ieu mani ageng kieu nya meureunan aduh ieu nu matak nyeri teh. Si Udung beuki curing hak. Aduh si Usman gede cenah majarkeun teh sakitu sagana cengek aing mah nyaho. Aduh da naonan sia ku aing awas ku aing digaruahkeun ke sia pas geus pararangseng. Kitu ceuk si Udung pikiranna goreng. Tah eta alah tah eta neng aduh tah eta sok tong tarik teuing neng tong tarik teuing neng alah. Si Usman beuki ngamanja wae. Ari kabogohna tuluy ngusapan tuurna anu katingali beureum bareuh. Ari si Usman teu kuat meureun nahan kanyeri. Manehna ngarejat teu kahaja ku kabogohna kapencet atuh crot. Harita tuur si Usman anu bareuh teh ngagecrot meni ngaceleng nage hampir jauh. Kaluarna nah eujeng getih tina tuur si Usman. Harita awewena ge ruah riweuh. Tuh tuh bucat we ih tuh mana lap tah ya lap aduh mane padahal teteh merenan can waktuna jadi bucat teh heula neng mah dipencet. Itu cek si Usman jeung eta awewe. Si Udung ngorejat teu kuat manehna ngadenge si Usman jeung awena ngomong-ngomong bucat. Manehna panasaran tuluy wae ngintip noong ka kamar. Barang breh teh sing mana horeng geuningan anu bucat teh tuur si Usman, sing horeng bisul anu geus asak. Aduh Usman, sia teh naon eta teh? Meni geuleuh kitu sia teh. Aing teh bisul Udung dipencet ku si neng tuh. Padahal can asak bener teh bisul teh can waktuna bucat geus bucat. Aduh tapi rada ngemplong ayeuna maningan yo. Aduh panya aing naon wae sia teh dobol teh panya aing sia teh geuring naon bisul mun ngomong sia teh bisul gitu di kamari keneh sia dasar panya aing naon wae sia teh. Aduh ampun. Ai cek maneh naon bakal dia curiga teu ka mana karep sia mah sok neng atuh 8 neng nya aya nuju di 8 tah lap taku ieu taku kekeset aya kekeset entong ku kekeset beli jaram beli janten panyawat kayak beli kotor ku ieu we aya kaos. Nya aku naon lah nu aya. Aduh dasar si dobol
punya aing bucat teh naon we sia teh geuning bisul ampun aing kumaha ayeuna ka sana Rada ngemplong dung euy. Rada ngemplong duh komo dibucatkeun kudu geulis mah geunah pisan dung. dasar si dobol masa aing rek balik nah kabina-bina teuing Kitu ceuk si Udung bari ngaleos. Heuleum palawargi mung sakitu nu kapihatur carita bucat teh heula anu mudah-mudahan katampi kalian kabingahan sareng mudah-mudahan janten panglipur kana kalbu mengberah kana manah malah mandar janten hiburan sanes waktu surang patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios ka sakabehna.